Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Balai Tanjung Aruman di kelas 10 IPS hiji. Ayeuna abdi bade ngawawancara Pun Biang. Mah. Sakadep. Nah, ieu Pun Biang namina Ciarati Stendes. Mangga diri bade nepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring biangna Balai Tanjung Aruman atau napi Arumi nong Arum. Saurna bade diwawancara, wawancara naon? Ieu teh bade wawancara ngeunaan pandemi corona. Di dieu abdi bade naros kumaha kamandang mamah tentang pandemi corona. Ngeunaan. Ini sok balikan. Tenang ngeunaan. Tidak, aku malu. Sok. Kumaha pendapat mamah ngeunaan pandemi corona ieu? Kamandang ngeunaan pandemi corona nya sadayana pan kaimbas nya ku efekna di kalangan rakyat leutik kesantenan dugi ka kalangan luhur anu hubunganna sareng kebijakan nya pamarentah eta bagian tina dampak tina ieu pandemi atau napi sasalad dina basa Sunda mah. Janten ieu mangrupi musibah nasional gitu malah dunia kangge urang sadayana sasalad anu teu disangki ku urang sadayana nanging pagita eta bagian tina siklus kahirupan dina bersihan bumi ya jagat gorombiangan ieu anu Gusti Allah nu Maha Uninga kana naon anu dimaksud. Ayeuna naha pandemi ngaganggu kana pada mamah? Ya, muhun. Pandemi salit sareng ageungna ngawagalnya ngaganggu karena pada melayan seueur aktivitas anu teu tiasa dilakukan secara luring atau napi off misalnya tepungnya sareng para mahasiswa rapat gitu ya atau napi masihan materi seminar sareng sajabina utamina perkawis interaksi sareng mahasiswa sareng anak didiknya di kelas itu lagi benten pisan nalika ngaulang piaju atau napi via daring gitunya nganggo media-media online sareng mohon Zoom WA misalnya sareng sajabina sareng interaksi langsung tatap muka sareng siswa kumaha ngondisikeun nya utamina mah hal-hal manusiawi anu teu aya leungit gitu ya. Mari kan ari ngaulang bahasa Sunda mah sepuh bahasa rasa sarana gitu nya ditepikeun ge nganggo rasa-rasa anu gembira anu hegar tah eta teh kirang kacumponan ya teu aya interaksi langsung teh antawis dosen sareng para mahasiswa. Kumaha kamandang mamah karena diajar online dina mangsa pandemi ieu? Diajar online nya kersa daek teu daek kedah dilakonan ya margi urang ngeusian waktos pembelajaran anu 2 semester main tentang dina tahun 2020 ieu nya ngawitan Maret dugi ka ayeuna Desember urang masih keneh aya dina kondisi situasi pandemi. Begituna ari neangan ilmu mah teras dilaksanakeun. Live education teh nya jadi belajar sepanjang hayat sanaos aya pandemi ari diajar mah teras. Samampuh satiasa mensiasati kondisi sareng kaayaan urang teras henteu ical milari ilmu. Ya ilmu naon ya ilmu anu dipelajari ku urang anu keturun dina mata pelajaran upami siswa SMP, SMA, sareng SD mah gitunya upami mahasiswanya dina mata kuliah anu parantos dijadwalkeun. Tah manusia makhluk anu dipasihan uteug, basihan otak parantos berpikir mensiasati kondisi sapertos ayeuna kumaha ngiglan zaman dina sasalad ieu kitu deui dina wilayah Atikan para pendidik guru gitunya sareng stakeholder pendidikan tangtos ngemutan kumaha carana pembelajaran berlangsung saoptimalna tapi dina kondisi nu ayeuna sasadayana pasti gaduh tujuan nu hoyong dihontal, gaduh idealisme nya nu hoyong cita-cita nu hoyong dilakona nu hoyong di cumponan
tangtos aya amanah di para pangatik gitunya anu hoyong didugikeun ka para siswa. Jadi naon harapan mama tina ieu pandemi ayeuna teh? Harapan tina pandemi. Sanes harapan tina pandemi sebenarnya harapan tina kondisi pandemi gitu ya. Anu diharap mah sadayana sehat gitu ya. Sehat, ngajaga imun, kekebalan tubuh gitu. Ku cara kumaha? Ku cara gembira ya, ku cara tuang anu sehat gitu nya, istirahat anu cekap, muhun ngaleueut anu cekap gitu ya. Margi malih dina usung kieu malah istirahat janten kirang, margi urang ayeuna teralihkan gitu, janten ngalih perhatosan karena media online, medsos gitunya, TV sareng sajabina duwi ka hilap waktos gitu ya, duwi ka wengi aktivitas di siang janten ngalih ka wengi eta kan kedah aya perhatosan khusus kangge kesehatan urang, janten tuang leueut anu sehat, gumbira teras ya ngegumirakeun diri sorangan sareng lingkungan urang, teras penghilap protokol kesehatan di masker kami ka mana-mananya masker wasu panangan sareng sajabina naon namina teh gentos acuh pamiti mana-mana social distancing di lakonan sareng moyan. Moyan eta saya pisannya masih pisan supados keringat keluar. Keringat keluar eta terjadi sirkulasi naon namina teh kestabilan hawa dina tubuh urang teu tiis teu naon nu gampil kayak di asupan ku panyawan kitu nya sehat sadayana. Sakitu wae wawancara ti simkuring sareng pun biang. Mudah-mudahan yang manfaatna. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun sadayana. Hatur nuhun Mama. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.